perang jeung hawa nafsu nu mantak disebut akbar kunaon lantaran watasna dan kapae ai perang di medan laga mah sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun selesai hirup atau pae tapi perang yang hawa nafsu datang kapae ketika umur urang aya 80 tahun kuari ka karak 30 tahun panangnya perang jeung hawa nafsu nah ieu nafsu ku urang geus diperangan eta ka karak cara-cara neuleutik aya deui ke cara-cara anu leuwih dahsyat deui kuari mah keur kitu bae ngabayang-bayang kurang teh wawatekan mata wawatekan ceuli wawatekan irung wawatekan awak urang ieu kurang diperangan sehingga urang terjadilah khariqun lil adat nu biasana peuting sare urang teh henteu aing mah teu sare aing mah eta nu teu peuting sare mah tuh biasa tah mah wawatekan manusia pas kitu ieu mah henteu pake nonton bola bae geus khariqun lil adat tah ge ngan ngahiji jeung jurig kuari mah teu penting paling teh subuh cenah ulah sok sare mah teh subuh masalah ketika urang deuk ka Allah mah kunci ku urang lawang trek teu hayang cenah beus eta mah teh puguh aing geus pegatan jeung jelema aing mah ngedek bebekalan doang mah teh subuh ge bebekalan doang ieu mah jang penting deui geus tamu ge geus saseun pamajikan geus puyengeun euy kaji itu tamu nggak santepan bae daek tungguan daek balik lain gitu kayaknya orang jauh lah aing mengundang teu naon teu lain gitu nyara boga keperluan aing geus teu peduli keperluan nyana kaju kok jadi kos kieu geus urusan bae Gus sia bila perlu sia ge ka ditu bopan jadi ka haji je kos kieu bareng ngaji di Ciloma pula loba ngomong sia hendak jadi wali bakal kos gitu saha bae teu peduli ka manusia teu peduli ka dunia teu peduli urang nu mantak nyongsrong ge aya kepedulian ieu mah geus teh Allah bakalna geus kumaha nyana bae geus karso karep sorangan